Bismillahirrahmanirrahim. Falama nazara mangka samang-samang salungsur Kangjeng Nabi ila samai dunia ka langit dunia. Nadoro mangka ningali Kangjeng Nabi ila asfalin kana anu handap minhu tina itu samai dunia. Faidan mangka dina nalika nadoro huwa ari itu Nabi eta biro hajin ningali kana haseup anu kanel. Waduhonin tegesna haseup wa aswatin sareng pirang-pirang sora. Faqala tuluy ngadauh Kangjeng Nabi, ma hada ma ari naon perkara eta hada ieu rohajin. Ya Jibril hai Jibril, qala ngadauh itu Jibril, hadihi ari ieu anu eta asayatinu pirang-pirang setan. Yahumuna halna ngahalang-halang itu sayatin ala uyuni bani adama kana pirang-pirang paningalina bani Adam. La yatafakkaruna karena supaya ulah mikir-mikir itu bani Adam fi malakutis samawati dina karajaan pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi. Walaula dzalika sareng lamun henteu itu rohajin eta maujud laro'au mangka ningali itu bani Adam al ajaiba kana pirang-pirang anu aneh. Suma rokiba tuluy tumpak Kangjeng Nabi munsoripan halna malengos. Pamarro tuluy ngalangkung Kangjeng Nabi biirin kana aleutan onta li Quraisyin milikna Quraisy bimakani kada dina tempat anu wakada sareng anu wafiha sareng eta tetep dina itu irin jamalun ari onta alaihi eta tetep dina itu jamal goro rotani ari dua colat. Goro rotu saudau tegesna kahiji colat anu hideung. Wagoro rotu baydou sareng kadua colat anu bodas. Palamahada mangka samang-samang sak meneran Kangjeng Nabi al iro kana onta nafarot mangka kabur itu ir. Wastadarot sareng muir itu ir. Wa soroa sareng kalenger naon dalikal bairu itu onta. Wan kasaro sareng paburincai itu bair. Wa maro sareng ngaliwat Kangjeng Nabi biirin kana aleutan onta. Qad dhallu anu nyata kalengitan rombongan itu ir biirin ku hiji onta. Lahu bairon ku hiji onta lahu milikna itu ir. Qad jamma'a anu nyata ngumpulkeun hu kana itu bair. Sahabanu pulanin turunan kipulan. Fasalama tuluy uluk salam Kangjeng Nabi alaihim ka itu banu fulan. Faqala tuluy ngadauh sahabaduhum sapalihna itu banu fulan, hadza ari ieu saut eta sautu Muhammadin sorana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma ata tuluy datang Kangjeng Nabi ila ashabihi ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi kubaila subhi dina memeh waktu subuh. Bimakatin anu tetep di Mekah. Falama asbaha mangka samang-samang sa subuh Kangjeng Nabi kotoa mangka mastikeun Kangjeng Nabi. Wa arofa sareng terangeun Kangjeng Nabi ananasa kana sanyana manusa eta tukdzibu bakal ngabohongkeun itu nashu ka Kangjeng Nabi. Fako ada tuluy cali Kangjeng Nabi hazinan halna prihatin. Famaro tuluy ngalangkung pamaro tuluy ngaliwat bihi ka Kangjeng Nabi saha aduwullahi musuhna Gusti Allah. Abu Jahlin tegesna Abu Jahal. Fajaa tuluy datang itu Abu Jahal hatta jalasa malah-malah diuk itu Abu Jahal ilaihi caketeun Kangjeng Nabi.
Faqala tuluy nyarita itu Abu Jahal lahu ka Kangjeng Nabi, kal mustahzi sapertikeun jalma anu ngaguguyonkeun, hal kana naha kabuktosan naon min saein tina perkara. Kola mangka ngadauh Kangjeng Nabi, naam leres. Kola mangka nyarita itu Abu Jahal, mahwa ari naon perkara eta huwa ari itu se. Kola ngadauh Kangjeng Nabi, usriya diisrokeun saha bi kami alailata dina peutingan tadi. Kola nyarita itu Abu Jahal, ila aena nepi ka mana? Kola ngadauh Kangjeng Nabi, ila Baitul Muqaddas, nepi ka Baitul Muqaddas. Kola nyarita deui itu Abu Jahal, suma asbahta tuluy dina isuk-isuk anjeun eta baena dohro naena tetep antara hareupeun abdi sadaya. Kola ngadauh Kangjeng Nabi, naam muhun. Falam yaro tuluy teu nekadkeun itu Abu Jahal, anahu kana sanyana itu Abu Jahal eta yukadzibu ngabohongkeun itu Abu Jahal. Eta yukdibu ngabohongkeun itu Abu Jahal huka Kangjeng Nabi, ma khofatan karena sieun, anahu kana sanyana itu Abu Jahal eta yajahidu nampik itu Abu Jahal huka Kangjeng Nabi al hadisa kana carita anana, indaa lamun manggil itu Abu Jahal kaumahu ka kaumna Kangjeng Nabi, ilaihi supaya madep ka Kangjeng Nabi. Kola nyarita itu Abu Jahal, aro aeta kudu ngabejakeun anjeun, inda autu lamun manggil kuring kaum maka ka kaum anjeun, atu hadisu naha rek nyarita anjeun hum kaitu kaum, bima kana perkara hadasta anu nyarita anjeun ka kuring. Kola ngadauh Kangjeng Nabi, naam leres. Kola wallahu alam bishawab.